Oh, jadi iya nusak ngaganggu desa teh. Jadi iya nusak malingan harta banda batur teh. Ditumpur diludeskeun siapa ya? X10, F20, X100, F200. Ditumpur ludeskeun ku aing. Rek kumaha bae oge. Moal aya nu bisa ngaganggu musik lembur ieu. Saencan pemudana ngahiji. Jangan. Udah. Bisa. Jang, emang nih kunaon lompatan wae ya? Naon? Ya, Mang. Tadi kan orang kerja aja di warung. Aya maling beneran. Tah kurang diheuyakeun malah ngudag. Terus kemana ini mana? Teuing. Wah, dok boy kayaknya. Tawang. Guys, naon balik? Dok gimana guys balik itu ya. Mana anjir mana? Dok wae. Udah. Cuk kunaon udah. Tang praksai nu ngalakukeun. Bum teh. Papas ku aing. Dorong ke markas-markasna. Udah. Astagfirullah. Guys, karena masih tungguan di dia. Yang di dobrak dah budak. Panjang markasna. Tungguan jadi itu.
Assalamualaikum.